Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah diciptakan manusia dalam sebaik-baik naon wujud atau kumaha takwimnya. Jadi kehidupan di dunia manusia pengen aya duanya, aya roh pengen sareng jasad paling kanca mohon kurang mohon aya di awak kurang sagerupi jasad jelas dina jasad urang teh mun anu jadi hirup ka urang teh begitu dilebetan ku roh kieunya aya roh. Tadina roh teh aya roh umumnya aya kalbu, aya akal, beunteun. Aya kasadaran eta dina mun dina kalbu teh kitu teh nya. Upami akal langkung caket kana hubunganna sareng jasad gitu nya. Akal kalbu langkung seueur kana mohon bangsaning anu sok kaemutan wae ku para sastrawati begitu nya teh seueur mah tina kalbu itu teh kegiatan kalbu. Aya roh, aya jasad, lajeng aya pedoman mun ieu tina agamanya jadi kamu hidup di dunia teh kahiji kedah ngagem iman mun urang mah ngagem iman Islam nya. Kaduana pangina kedah aya kegiatan urang ngajiji wae kedah aya kegiatan amal anu sifatna jasad anu eta jadi aya kegiatan da panginten eta salah sabios anu ngalalakon teh urang teh mun kedah giat ku amal gitu nya. Nu katiluna eta kedah mun dina tasuna mah silih. Silihnya aya silih asa silih asih silih asuh. Upami dina Al-Qur'an di surat Al-Asr wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabri. Bari aya kasaringan teh bari bener, bari sabar gitu nya. Dina ayat sanes bari marhamah saling menyayangi gitu nya. Tah di oge sagala teh sasaha oge bakal maut. Jadi untuk sieun ieu eta kana maut bakal nuju dipelajari nya. Si goreng teh maut teh pikasieun teh cantang tos nyeri gitu teh nya bahasa tanya marima aya nu misalkan siga urang kulum mah dengan palinten roh urang ka mana kitu teh nya teh urang mah eta kulum. Palinten marima geuning saya nu disebut husnul khotimah kumaha nya. Tah palinten teh terus dipelajari nya hubungan antara kehidupan dunia sareng kehidupan akhirat teh aya fatalis sabab akibat nuhun. Kalakuan urang di dunia teh ngakibatkeun hal engke anu di akhirat teh akibat dina laku lampah urang dina eta mah. Aya alam sementawis kanggo istirahat, alam kubur, alam barzakh. Didinya roh sareng jasad pengen bisa urang maot bisa jasad eta telah dikuburkeun. Nanging roh oge rupina teh teu pati tebis nya. Da di lamun aya nu ziarah ka istana teh cenah nuhutkeun salah ulama mah si eta teh siruh teh masih ningali gitu teh nya. Jadi roh oge rupina teh pasakat sareng jasad gitu nya. Perkawis eta teh acan patos paos kumaha. Tah mungke panginten ieu si alam dunia teh bakal dibentosnya langit bumi di alam dunia teh bakal dihancurkeun muhun ku mangsa kiamat. Eta lajeng tidinya sadaya dina waktu kiamat mah sadayana tos maot jami dina kiamat. Tapi kaum muslimin aya kemudiannya ini gitu dan terus mun para rubus gitu teh. Tapi tidak langkung paos eta mah. Nanging satus kiamat teh jadi alam dibentos deui
aya nu disebut baas atau lebih kebangkitan eta. Jadi urang anu tos marawat teh dibangkitkeun deui. Jadi teu lami mun eta nu disebut maut mah. Jadi urang teh bakal hirup teh bakal abadi teras-terasan hirup. Yang ke mugi-mugi urang tarpan deui dina kabajaan kagembiraan. Tah anu disebut baas atau lebih kebangkitan teh mun jasad sareng ruh dilebetkeun deui kana jasad. Ngan kacipta kumaha legana teh eta teh acan langkung pos anu disebut alam mahsyar bakal ngumpul makanya jami itu di zaman Nabi Adam ngumpul di dinya disebutna wukuf mun wukuf berkemah ngumpul gitu nya lajeng mayunan hisab naon teh pangadilan paling di dunia nya hisab ya mugi-mugi we urang mah sing lulus dina hisab teh kitu teh nya di pengadilan teh sing kalebet jami anu sae kitu nya mun tah dina ayeuna zaman ayeuna hirup urang kanggo akhirat teh mohon urang tiasa mun babeukelan da sadayana bakal ka kacana sadayana teh nya boh amal sae boh amal abon mugi-mugi we urang mah mun amal sae nu kana ka ditu kitu nya urang bakal ngumpul deui terus diadili pengadilanna teh sangat adil mun da imah langsung Allah anu mengadilina. Eta oge ayana dokumentasi ayeuna anu diserat ku para malaikat. Boh kasayan, boh kawonan, dugi ka alit-alitna oge diserat mun. Sampai dina dihisab ya engke beunteun aya pertimbangan kumaha. Engke teh aya anu dipaparin syuhud dipaparin naonnya SK beunteun ijazah. Aya nu ditampilan teh cenah urang teh ku panangan katuhu. Sanes kahayang urang itu tapi mun jeung di katuhu aya nu kenca anu katuhu teh eta disebutkeun kana teh bakal aya barisan katuhu mun ashabul yamin gitu nya. Cukup biku kenca mun ashabul shimal. Tah anu sararae nampilna teh ku katuhu. Bakal ngabri muhunya eta ashabul shimal. Rupina menuturkan Rasulullah punya ajun kami syafaat kami naonnya sok sudah doa untuk keselamatan di Rasulullah Muhammad kagungan sambat kubro atau sesuatu bagi seluruh umatna gitu. Dirinya oge cenah aya talaga para nabi kagungan talaga Nabi Muhammad aya talaga Kausar kirang teh Kausar Ustaz, lamun terus kali itu dinyata cina untuk ala bab deui atau raos gitu nya. Lah tidinya parinten urang teh bakal nyasa nuhun naik kana jambatan layang parintennya. Aya nu sakilat teh cenah aya nu kakait cenah aya siga kakait naonnya aya tutuwuhan cenah nu ngait. Aya nu kakait aya nu ti gubrus ka handap ka neraka ya mugi-mugi urang mah tiasa lebet ka ditu ka sarga jannatul naim jadi kabagjaan ya umur ditu painten dosa sakerupi saya nama kurang teh di imultan we ti ayeuna entong dibabantun ka alam kubur kitu nya atos ayeuna dia tawenkeun ngadoa nyuhunkeun dihapunten ka Allah. Tapi salah sarios program urang oge ya eta bersyukur karena sagala rupi nu katambi ku urang saeur pisan anu muhun kadang-kadang teu sadarnya ayeuna sampurna tos kolot jadi sadar kumaha saeureurna karesep munnya bangsa sagala rupi tapi enten mun seueur pisan mun kalimatan ku Allah anu urang kada disyukuran maka we ari muli netepan misalna dilenjepan we kitu nya kanggo syukuran sagala buah nu sifatna jasad buah nu sifatna naon sagala rupi
suur pisan orang bener sebagai sastrawan pasti langsung gampil ngemutan teh ke orang kalatih dina lebak itu gitu. Suur kalimatan kahiji bukan ngaraoskeun kalimatan syukuran nu kadua panginten nyuwunkeun dihapunten ilmu pamirup keneh teh anu disebut tobat dina agama naon kalepatan aya nu ngahaja urang teh terang atuh teh kalepasan di lomba aya nu ngahaja aya nu agama nu alit mun Allah Maha Rahman Rahim pagin teh ayeuna we ditobatan gitu teh nya tah janten upami teh sara lampang gitu dina hisab ke bener urang tiasa keputusanna sae nya lajeng dina jambatan layang tuh mun urang salamet ulah dugi ka 3 gurus. Jadi kaum muslimin mah memang aya nu 3 gurus kaum muslimin oge anu agung dosa kumaha nanging mun hiji mangsa mah panginten bakal dijahit kitu nya. Aya anu moal naik-naik tina neraka nyaeta kaum kafir kitu nya nu tah urang mah sadayana mugi-mugi we langsung tina jamatan teh urang sakilat mun lebet kana kahirupan di sawarga Jannatul Naim gitu gitu. Tah gitu janten kagiatan ayeuna ge anggur beuki giat beuki resep beuki kumaha margi urang ningalina kagiatan urang dipilampahin teh sanes ngan ukur kanggo di dunya tapi mugi-mugi tiasa kanggo bekal ka akhirat gitu nya naon anu sae gitu nya masih karya sastra sagarupi ge anu jadi mugi-mugi janten kasayan gitu nya amin sareng tawis urang syukur kapan sebagai sastrawan urang mani imut pisan kana sagarupi teh apa itu langkung gampil nyukuran karunia Allah gitu deui nyasaran pengen kelepatan diri sorangan gitu tanya gitu. Tah aya papisahna ieu tos para pisah pengen sareng naon pasangan hidup rupina mah salah salios nikmat karunia Allah nu pangagung teh pasangan hidup karaos kumaha urang abotna berat sedih sagarupi nabi mugi urang sing tawakal kitu tanya nampi eta sareng mugi sing jadi kasadean sareng mohon ulah lali ngadoakeun pasangan kitu nya mun ayeuna nuju di alam kubur di alam jarzah sing aya dina kalimatan di pika asih di pika ridho ku Allah kitu nya mugi-mugi engke di ditu urang tiasa tepang deui kitu nya tah sadayana lebet ka sawarga Jannatul Naim. Tah janten karaos kusorangan mah rupina teh atuh rada nungtung kitu teh nya datus seep sadaya rerencangan kuliah tos seep kantor saurang aya di Sukabumi pameget aya saurang di rencangan kuliah di S1 kitu nya. Di lembur rancangan ngaos, rancangan di madrasah, rancangan di TCF mohon kenalan mohon masih alumni di IKIP oge gitu Nusa Bantar teh kantorna Nusa TCF kapungkurna giat pisan mohon salian teh di IKIP teh gitu ngawulan kayak di Unpad sareng di UI kupan lajeng nanti di kantor di pusat bahasa, pusat kurikulum, pusat perbukuan gitu sigap pada mau tetep di situ janten seueur pisan rerencangan teh aya keneh eta geus anu sok nga-SMS terus kunaon bapak ka pusat bahasa ke militer di Onang bapak cenah daina mah teh aya nu kenaleun ka bapak nya kunaon kitu sadaya anu kapungkur kenalan ka bapak terus pensiun sesuai nama terus pupus jadi ayeuna di mana-mana terus tadi kenal gitu culang-culang sorangan mohon
Terus rerencangan kamu silaturahmi oge mohon atau saya panu sasama mah paling-paling itu aja teh anu mun alumni sa anapeun gitu nya. Ayeuna mah ku nonton ku WA we gitu nya gitu. Tah painten sakitu ya punten nyarios nu kieu nya. Tapi kalau eta we kalau nyaman teh penghayatan pengen urang insyaallah langsung tiasa lalem. Selaku sastrawan kumargi sikap urang sadidin teh atas kitu gitu. Tah sakitu heula mohon. Nuhun.